Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halu tia geningannya anu kasep anu manisnya anu kompot cek ma eta oge dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana tumugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sijanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-17 dina subjudulna Kasurupan cenah. Ieu mangrupikeun karya Kang Cepi Setiawan. Pangarang teh aya Yepi Cahyadi eta mah Kang Rompis. Ieu mah Cepi Setiawan atanapi Arisal se urang Sumedang, Kang Rompis mah urang Pangalengan gitu. Kumaha salajengna ilalakon wira teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na simkuringnya Ki Demang Gunung Halu, kisah tanah Sunda sareng dongeng Sunda Mang Ian. Mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kamu setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa jantan rencang nu ngahibur kepala wargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyi kopai nya ngabaheuhai ditepas bari ngabayangkeun nu bohay udud samsai. Luar biasanya nyantai pokona mah oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong berasna di tempat cukur asgar di pabrik di pasar di kantor di perjalanan bari nyupiran pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakdi wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damelan dong katineung cenah nya. Ulah hilap di like di komen sareng ulah di skip iklanna kamu nya pan eta pemasukanana sareng saumpamina ngaros kahibur kebenaran dongeng simkuring da ieu mah sanes sapertos kapungkur dina radio ieu mah etang-etang parodi we ngahirup-hirup deui nya di zaman kiwari tah serba canggih gitu ieu teh konten klasik teh ya. Saumpamina ngaros kahibur terasa yung apresiasi tiasa kana nomor dana ita sabarawe saikhlasna nya. 2000 we etang-etang wewes parkir. Langkung raos disambungkeun kana speaker aktif palawarginya speaker bluetooth tah atawa kana koreg. Bener. Supados teu nyangklong ting kana waktos, ayo urang sami-sami ngalajengkeun ilalakon Rajapati bagian ka-17 karya Kang Cepi Setiawan. Pamugia ieu karya sing janten ladang amal kanggo anjeunna nya disehatkeun dipanjangkeun yuswana nya dijemarkeun rezekina oge ka sakuru anu menikmati kana karya Kang Cepi Setiawan. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung. Di jero imah wira diuk nyorangan teu malire TV anu titata dimintonkeun acara dangdutan awahing anteng dina lamunan sorangan lian ti mikiran hasil panalungtikan tina HP neni manehna oge bet kabayang ngeunaan kajadian peuting samemehna breh kasawang kumaha si Aja jeung Mang Hasan anu kapiuhan. 2 kali kajadian 2 kali oge ngambe kembang kanangan nu seungit sinebaran. Kuhal eta pisan wira bet jadi inget ka Neni Ismaya cek aing ge Nini jeung Nini
Kuhal eta pisan Wira bet jadi inget ka Nini Ismaya anu kungsi ngaharewosan mere beja kumaha cara nulungan dua jalma nu ilang kasadaran. Moal kitu nu salila ieu ngahaja nembongan jeung nyingsieunan warga lemur teh taya lian ti Nini Ismaya. Eta komo basa nempo si Aja nu ngabebengkang di tengah jalan mah sidik pisan kuring ningali hiji jirim nu keur emok bari ngusapan si Aja. Nah bener eta teh Nini Ismaya hanjakal deui nu kangan jadi weh teu bisa nempo rupana. Geurentes Wira dina waktu harita. Ih, kalah ngalamun atuh Jang. Mang Darman kawas nu ngahaja ngagebah tuluy diuk dina kursi. Nuhun Mang. Asa hareudang atunya rek hujan kitu ieu teh. Nuhun sapertos nama. Da tadi ningalangitna teh tos angkeup. Cuang ganti ari teu dilalajoanan mah nya. Mending ningali anu paraya-raya omong dina acara debat geura. Mangga Mang. Nyuhunkeun widi. Abdi mah bade amengan ka gardunya. Ih, apaan cenah rek hujan? Tapi nya teu nanaon kitang. Bisi balik peuting, kuncikeun we ti luarnya. Mangga Mang. Kuncina disimpen di hanapeun pot kembangnya. Tah kitu hade atuh. Kadenya cing hati-hati. Muhun Mang. Sanggeus make deui wig jeung napelkeun kumis palsu, teu poho oge mawa kacamata, mangrupa kalengkepan anu dianggap bisa ngamankeun dirina salila ieu. Saterusna Wira ngoloyong indit ka gardu. Teka catur di jalana, anjog ka gardu kasampak Mang Udin diuk nyang hareupan durukan. Pikeun Wira mah asa kabeneran bisa panggih deui jeung Mang Udin teh, dumeh geus boga niat ti anggalna rek ngajak ngobrol bari naleng teh ngeunaan si Pandi. Di juru gardu si Asep keur anteng we main game online, jempol jeung curugna mrekpek noelan layar HP bari nyarita. Eta tuh maneh mah euy kala kakadinya di. Apaan geus pugu aya musuh. Tutupan. Awas ya ku aing ditembak ya. Awas X ya. Aduh. Ih, gelo teh headshot teh. Sok maju. Tak asup heula. Ke wing nyusul. Wing butuh amunisi oge euy. Aduh, lesot di headset. Wira ukur nyerenge serog nyamperkeun Mang Udin. Mana atuh nu sanesna Mang? Jang Hendi, pugu nya ite wayaki can datang keneh wae. Sarieun ku kajadian kamari kitu. Atawa sieun ku hujan rek turun. Tuh meni angkeup kitu geuningan. Muhun rupi nama kitu. Satadina mah amang gerek balik ieu teh. Pungan eueun ulian, taya batur ngobrol atuh dah. Rajeun aya si Asep kalah kasih gak kitu, anteng sorangan we ngome HP. Nya atuh ku abdi direncangan we nya. Sanes bagian wengi kamari ngaronda teh Mang. Geuning ayeuna ngaronda deui. Apaan di mama keur balarosen ieu teh. Jadi we ka dieu. Sami atuh. Indung budak keur kadatangan sema biasa. Jeung menilila deui, teu init-init. Leuh, tamu di mananya? Saderek eta napi rerencanganana kitu. Engke oge ngarti Jang. Kuniang Mang Udin cengkat laju muru ka bale gardu. Wira ngahuleng sajongjonan mikiran jawaban Mang Udin anu cikeneh katampa. Tapi tungtung nama teu ieu jadi pikiran teuing. Kuniang manehna oge nangtung nurutan pindah kawas Mang Udin. Paralak breg hujan mimiti turun. Nempo kitu si Asep peperot muru balik belaan Kiki Cipritan. Abong budaknya matak naon mun daguan heula sinaraat. Ceuk Mang Udin bari gogodeg. Dupi kabarna Mang Hasan sareng si Aja kumaha Mang?
Ari si Aja mah teu naon, malah geus bisa mantuan di macul bapana, macul bapana. Bapana dipacul. Macul bapana, bapana macul. Dibalik Mang Cepi, kan bae. Bapana macul gitu, lain macul bapana. Aji gitu. Macul. Pengarangna keur malaweung. Udah piraku macul bapana. Hari si Aja mah teu naon, malah geus bisa mantuan di bapana macul tadi berang teh. Ngan eta we Mang Hasan. Kumaha kitu Mang Hasan? Memeh nembal Mang Udin nyilang heulang nyot rokok, serebung haseup kaluar tina baham anu meh katutupan kumis cokromna. Barang rek dikenyot deui, bruk kalahkah murag jeung kabaseuhan ku saweran hujan. Jadol teh, mana panjang keneh deui. Wios atuh Mang, ieu ku abdi digentosan, cobian geura. Teu cocok filter Mang mah, mending ieu we ah. Mang Udin ngusiwelkeun rokok tina pesakna. Ngeunaan Mang Hasan tadi sore teh kaitu, heusugan teh mah geus biasa deui. Ari pek teh kadon katutuluyan geuningan. Kata terasan kumaha Mang? Nya sadar mah sadar eta teh. Ngan pedah ayeuna mah kawas nu linglung. Hawatos teuing atunya. Ti isu keneh loba nu narempo. Tapi taya saurang oge anu bisa ngobrol jeung Mang Hasan. Malah cek beja mah kakapeungan cenah. Sakapeung siga nu kasurupan, ngagerem we bari jeung buburi lengan. Sakapeungna deui siga nu teunggar kalongeun cenah. Wira tebetus omongan kalah ngahuleng nandakeun aya nu keur dipikiran. Tapi aya oge nu nyebutkeun yen Mang Hasan teh trauma deui. Trauma? Hendi malik mencerong. Nya, biasana ninggang ka jalma nu teu payaan masuk gitu eta teh. Lamun ningali kajadian atawa hal anu aheng teh sok mawa mata. Memang teu sakabeh jalma nu bisa narima kitu wae. Tapi aya oge anu teu pati kapangaruhan, nganggapna teh salah tetempoan atawa boga kawani anu lumayan. Oh, muhunnya. Duh, awatos teuing Mang Hasan. Amang mah asa kapikiran ieu teh. Mang Udin nyaritana bari tuluy neuteup antep ka Hendi. Perkawis naon teh Amang? Kumaha lamun ditempo ku hidep? Sugan we atuh. Pan ditingali-tingali ku Amang mah hidep teh lain jelema biasa. Amang mah. Hendi ngabalieur kawuh nyumputkeun seuri. Tong sok ngaleleungit atuh Jang. Pan Amang ge nyaksian sorangan kumaha kajadian puting kamari. Hidep anu nyadarkeun si Aja jeung Mang Hasan teh pan. Jeung deui Mang Udin nyaritana tekebat. Naon teh Amang? Jang Hendi ge bisa nempo makhluk gaib geuningan. Naon geuning istilahna teh sik sense naon atuh? Duh. Saur saha? Teu rumaos teuing atuh abdi Mamang. Pokona mah Amang apal. Geus nya teu kudu kapapanjangan deui. Mang Udin kawas nu mungkas guneman. Leungeunna pakupis memener sarung. Sajongjonan Hendi ngalamun, tapi tekung sililapok nyarita deui. Kumaha tah pamitos raat hujan urang ngalayat Mang Hasan Mang? Tah hade Jang, satuju pisan. Nanging abdi mah mu ngalayat wungkulnya. Kumaha hidep wae eta mah. Meh satengah jam hujan turun ngagebret, saterusna nyesakeun girimis. Sanggeus paheut akhirna Wira jeung Mang Udin muruka imah Mang Hasan. Anjog kanu dituju kasampak loba jelema nu keur narempo, lian ti di teras jeung di tepas, di rohangan tengah oge aya nu keur ngariung bari jeung paguneman. Basa Hendi jeung Mang Udin uluk salam ti buruan, meh kabeh nembalan jeung padanguniang rek ngajak sasalaman. Mang Udin miheulaan asup tuluy sasalaman.
paingan di gardu subung sing horeng teh keur araya di dieu geuningan. Muhun mang ngalayat heula tos ti dieu mah bade teras ngaronda. Temal Kang Dedi. Ih, nyawa aya di darieu mah meureun moal tuluy ka gardu. Mang Udin mairan ditungtungan ku nyerenge. Celengkeung Kang Didin ngahiap ti jero tepas, "Jang Hendi, hiap ka dieu ye." Mangga Kang, ke sakedap bade nepangan heula anu teu damang. Sok atuh, hiap ka dieu jalan, meh teu heurin. Di tengah rohangan Mang Hasan kasampaker humarurung we bari nangkep guguling di gigireunna Nabi Irah emok nyang hareupan anu jadi salaki. Barang Hendi ngalengkah ka jero rohangan, Mang Hasan ngadadak cengkat. Panonna neuteub seukeut, jabaning huntu kekerot. Anak gantawang teh, "Rek naon sia datang ka dieu ha? Mantau sia." Mang Hasan kawas nu keur mudalkeun amarah nyarita bari tutunjuk. Hendi ngajanteng sajongjonan, teu burung reuwaseun oge, tapi gancang manehna surti. Lain malik amek atawa bedau nepungan, tapi kalah mikir kanulian. Nempo sikep Mang Hasan saperti kitu, nu araya ge sarua ngajenghok, biirah rikat muntangan leungeun salakina. "Sing sadar bapana, sing sadar ieu," cek biirah nyarita bari rawah riwi, rek milu nyekelan tapi kaburu kapiheulaan kunu gupgap ngarejengan. "Mantau sia, aing teu suka ningali sia datang ka dieu," cek Mang Hasan deui hahauk beuki tarik. Serog Mang Udin ngadeuketan Hendi, pok nyarita satengah ngaharewos. "Ulah nyeri hate Jang, eta nu nyarita teh lain Mang Hasan, tapi anu nyurup ka dirina." Mang Udin teu sirikna ngabejaan bulu tuur. "Muhun Mang, kahartos aya nu nyanding ieu mah." "Kumaha tuh Jang? Cing atuh manawi tiasa nulungan." "Duh, kumahanya?" Hendi siga nu bingung. Leng ngahuleng deui, di henteu-henteu oge da memang dirina teh taya kabisa mun kudu nyageurkeun Mang Hasan anu kasurupan, ngarasa lain bageanana, sabab eta mah pakuat kait jeung urusan gaib. Tapi tekung silila, breh kaingetan omongan Nini Ismaya Basahari tadi saung rangon. Hendi ngadadak gede hate, manehna yakin urusan lelembutan mah kudu disanghareupan ku lelembutan deui. "Manawi urang cobian atunya, aya kembang kananga, wios sakedik oge." "Sugan aya nu apal ye? Saha nu boga kembang kananga?" cek Mang Udin nyarita rada tarik kawas nu keur biantara. Celengkeung Kang Dedi nembalan, "Aya di buruan abdi Mang, Priyogi." "Tah geuning aya nu deukeut, cing pangalakeun atuh Jang, burukeun nya." Mangga, ki sakedap." Dedi guragiru kaluar. Meh kabeh ngarasa gempeur alatan Mang Hasan ujug-ujug ngagerebeg, lian ti eta bet ngadadak heran ku Hendi anu menta kembang kananga. Tapi ari nu geus apal ka Hendi mah nya oge alatan nampa beja ngadadak tumuh harpan yen Hendi bisa nulungan. Tekung silila Dedi geus ngurunyung deui bari mawa kembang kananga dina keupelan. "Ieu Mang," pokna bari mikeun. "Tah kabeneran pisan. Mangga Jang, ieu kembangna," cek Mang Udin nyerenkeun deui ka Hendi. Sabot keur kitu anak gantawang teh Mang Hasan nyarekan bari keukeuh hauk polotot jeung tutunjuk deui. "Rek daun sia, sia teh rek ngusir aing ya. Ngajedaug sia, ulah ngaganggu. Aing keur betah di dieu deuleu." "Sing eling bapana, istighbar ieu, istighbar, nyebut but gitu," cek biirah beuki rawah riwi. Hendi teu ieuh malire, koloyong muru kaluar, ceuk pikirna mending nyambat Nini Ismaya di buruan tibang kudu di jero rohangan anu loba jelema jeung loba dedengean. Pok deui Mang Hasan nyarita, basa nempo Hendi ngoloyong kaluar teh. "Tah, kitu atuh, leuwih hade ingkah sia. Jor, sing jauh ka itu. Awas, lamun wani-wani datang deui. Mana cekopina ieu teh ha? Tu ngarti pisan,
aing datang teh lain mah disuguhan. Kadon ngajar dog. Gonjang, aing hayang ci kopi pahit teh leuh. Ceeha hideng uniang, ongkoh manehna kabeneran keur emok di lawang dapur. Di tengah buruan, Hendi nangtung yang hareup ngidul, leungeunna nanggeuy kembang kananga. Nu ditepas pada nempokeun bari tinggereuneng jeung pada baturna. Eta Hendi adina Mang Darman teh euy. Si Mama nanya ka si Karim bari panon ngawaskeun anu di buruan. Kakara nyaho kitu. Ukur ngadenge bejana, tapi ari panggih mah kakara ayeuna. Atuh da maneh matara aujung batur. Tuh, turutan si Hendi. Sanajan jelema anyar oge, tapi geus loba kawawuhan. Gaul si eta mah, tu cara maneh. Si Karim nemal bari teu malik-malik acan, keukeuh ngawaskeun anu keur aya di buruan. Apaan aing mah loba gawe di kebon sia teh? Emang manehna teh jelema bisa kitu? Eta geuning nepikeun ka kituna. Tuh pan, nyirikeun pisan kurang batokna teh. Ih, ari maneh. Aing nanya nu sabener-bener nah. Nah kalah beuki ngekesek ya mah. Si Maman malik muncereng. Tuh ngamuk atuh, kalem we. Oh ngan atuh da. Sakirana aya katuguna mah nih. Hayulah urang rengsekeun. Si Maman beuki nasteung. Mang Jaja nu kabeneran deukeut haget ngagebes. Ae. Didenge-denge teh kalah karek pase ya sia mah. Teu gablag cerok pisan sia. Minggeus. Era ku batur bari nage. Leo si Karim muru ke tengah imah ninggalkeun si Mama nu kukulutus. Di buruan Hendi nangtung ajeg bari museurkeun pikiran, katempo biwirna kunyam-kunyem nepi ka disangka kudu narempokeun mah keur mapatkeun jampe pamake. Assalamualaikum. Nini Ismaya nu linggih di palih kidul. Hapunten anu kasuhun. Abdi ngangkir ka salira Nini menawi tiasa sumpi. Kalangkungan seungitna kembang kanangan nu kaanginkeun. Mugia gerentes abdi tiasa dugi sareng kadangu ku salira Nini. Dihaturanan rawuh ni. Cacap omongan Hendi, dak dumadakan angin nebak rada tarik. Tapi tekung si Lila ngadadak leler saharita. Ngong soran ini Ismaya kapireng eces pisan, sok sanajan ukur Hendi nu bisa ngadengena. Bagea Sujang, aya naon bet nyalukan kami. Hapunten anu kasuhun ni. Rumaos abdi teh ngawagel salira wireh nuju bingung. Mang Hasan nu kagungan bumi teh teu dameng anu teu wajar manawi Nini tiasa masihan piwejang dupi abdi kedah kumaha nulunganana. Kitu da si eta mah kawas kuda leupas ti gedogan pisan. Leheung mun teu ngaganggu kanulian. Salila ieu kami ngantep karep manehna teu hayang pipiluheun kana urusan batur. Tapi ku ayeuna mah meureun kapaksa kudu digeuing. Kitu kekecapan Nini Ismaya ngabudalkeun rasa keheulna kanu keur nyanding dina awak Mang Hasan. Nyanggakeun sadaya-daya nih abdi bade tumut kana kasahuran salira. Kieu we Sujang, eta kemangkana teh awurkeun kana beungeut anu keur kasurupannya. Mangga nih destukeun pisan. Hiji deui samemeh kami ini sing sabar Sujang. Wayahna Les teu kapireng nanaon deui bareng jeung seorna angin nebak kakidulkeun. Nya Hendi beunta samemeh ngoloyong ninggalkeun buruan manehna nyilang heula ngagerendeng. Atuh nuhun pisan nih. Cenah
Saterusna ngalengkah asup deui ka jero imah bari nanggeui kembang kananga. Barang sup karohangan, Mang Hasan ngadadak ngagro tarik bari jeung nerejel hayang ngaleupaskeun awakna nu ngarejengan kagibegkeun nepikeun ka meh ti jonglok. Panona katempo beuki beureum buburi lengan teu pugu, biwirna ngageter ngampu amarah nu kacidarongkahna. Sia wani datang deui ha, pokna bari molotot. Tungadenge pisan sia, rek naon datang deui ka dieu ha? Biirah ceurik ngagukuk bari emok di juru rohangan. Sing sadar bapana, sing sadar, istighbar ieu. Waing sia irah, ieu mah aing, lain si Hasan heula. Hendi teu nyarita. Panuna museur kana beungeut Mang Hasan, saterusna ngalengkah kalayan teuneng. Ngajedag sia, ulah wani ngadeuketan, aing teu suka. Ini cing jauh sia. Mang Hasan keukeuh hauk polotot. Beuki deukeut Hendi ngalengkah, Mang Hasan beuki baruntak hayangeun leupas. Anu nyarkelan beuki pageuh. Ngarasa melang bisiknya bakal ngaguna si ka Hendi sakumaha omonganana. Lopaskeun sia, aing hayang ngadagorkeun siana. Cucungah sia, kumaha wani ilu-biung kana urusan aing. Nu narempo ti kaanggangan ting kecewis jeung pada baturna. Galak pisan ieu mah nya euy. Jurig di mana tuh nya euy? Anu nyurup kana awak Mang Hasan teh? Sieun kami majikan mending pindah ka tepas ah. Reg Hendi eureun, jarakna tinggal sababaraha lengkah deui. Panona neuteub Mang Hasan bari jeung taya kasieun, tapi dina hatena ngarasa karunya kana waruga anu kaancikan. Sagala omongan kasar garihal anu katampana teu yeuh jadi pikiran. Srog adu hareupan. Nyaan ieu budak satepak teh leber wawanen oge geuningan. Hendi keukeuh teu nembal. Sajeroning hatena mimiti ngarapal susuratan binarung panon mencerong meh teu ngiceup. Nanaulan sia, nanaulan ha. Urun cuk aing urun sia. Mang Hasan katempo rieuk pasemon, awakna semu murungkut kawas nu sieun. Hendi geus tatan-tatan rek ngawurkeun kembang kana beungeut Mang Hasan, leungeun anu keur nanggeui teh lalaunan diangkat samet dada. Sanggeus kitu, wur kembang diawurkeun bari ngucap kalimah. Allahu Akbar. Bareng niba kana beungeut jeung awak Mang Hasan, anak guak teh ngajerit satakerna. Tobat, ampun, aing teu kuat. Awak Mang Hasan ngageter, panuna ngaburileng, biwirna calangap. Tapi laun-laun awakna anu keur direjengan teh mimiti ngendoran, geus teu jegreg deui cara samemehna. Saterusna ngarumpuyuk di luhureun kasur anu digelar di tengah rohangan. Leuleus bangun taya tangan pangawasa. Ngong aya sora awewe anu kapireng ukur ku Hendi sorangan. Kami ini, tapi urusan urang can rengse nepikeun ka dieu. Hendi teu nembalan, tetep nangtung bari jeung teu puguh pipikiran. Red ka Mang Hasan anu geus ngalempre, srog nyampeurkeun. Gap kana leungeun katuhuna, laju dipencet tina sela-sela curug jeung jempol. Mimitina mah laun, saterusna dek diteken leuwih tarik. Mang Hasan muringis bari ngulisik. Brai panona beunta bareng jeung Hendi anu ngaleupaskeun leungeunna. Mang, emut ka abdi? Ceuk Hendi nanya bari neuteub. Jang Hendi, aya naon ieu teh? Naha geuning loba jelema kieu? Alhamdulillah. Sakur nu aya meh bareng ngucapkeunana, mangrupa rasa bunga sanggeus leupas tina hal anu mata ketir jeung mata kuatir.
sadar bapana. Tobat teuing Gusti. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Kasep. Cek Biirah bari ngekeuweuk leungeun Hendi. Teu kedah janten emutan Bi. Pami tiasa mah enggal pasihan teh manis. Eha, pangnyienkeun teh manis. Sakalian kopina keur nu Kasepnya. Mangga Bi. Cek Eha nembal laju nguloyong muru ka pawon deui. Di luareun imah angin peuting ngahiliwir dang daunan ting aroyag lalaunan. Di langit katembong bulan sapasi geus ngagantung deui. Di jero rohangan kaayaanana geus tenang. Sakur anu aya katempo marahmai malahan Mamang Hasan geus daek barang dahar bari jeung dihuapan ku Biirah. Seungit kembang kana ngapa adu jeung haseup roko nu mimiti ngulikbek. Hendi geus aya di tepas diuk nyang hareup kaburuan dina selawangkongan jeung nu aya di dinya panonna bet ngadadak nempo aya jirim lalaki nu keur ngawaskeun ti kaanggangan. Ngarasa teu pati yakin kuniang Hendi cengkat panon museur kana tetempoan laju ngalengkah kaburuan tapi ngadadak ngarandeg basa katempo eta jirim teh indit badi jeung rurusuhan. Sajongjonan Hendi ngahuleng sanggeus bedo ngalengkah. Kopina Jang Hendi, mangga dileueut. Ceu Eha nyelengkeung bari neuneun gelas dina meja. Hendi asa kagebah. Hatur nuhun pisan ceu. Tembalna bari tuluy muru kursi, suruput cikopi diinum. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kitu make Coba lamun awewe mah nya nu nginum cikopi na gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah ngalamun eusi pikirna pinuh ku pananya ngeunaan saha anu katempo ti kaanggangan. Pamiarsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya kanggo ieu episode Rajapati bagian ke-17. Pokona mah beuki panasaran nya ieu teh. Da sim kuring ge teu acan kantos terang ieu teh dongengna. Janten nalika macakeun dongeng teh nembean pisan sim kuring oge maca nya janten teu kantos dibaca heula ras didongengkeun tapi harita maca harita didongengkeun gitu. Sami-sami teu terang itu alur caritana bakal kumaha bakal saha nya anu pelakuna teh gitu tah. Urang sasarengan we Bandungan kitu nya palawargi sadayana. Hapunten seueur pisan kakirangan. Da awalna sim kuring ngadongeng ge saleresna mah sanes kanggo publik, kanggo dinikmati kalangan nyalira, kanggo sim kuring nyalira. Menikmati dongeng ku suanten nyalira gitu awitna teh.
efek teh geuningan nah jadi aya nu nonton gitu ya tungtuna teh abi teh era parada itu ulin ka maman teh jadi loba nu apaleun hese godin-godin acan tiap bus ka warung kopinya bulan puasa teh. Itu Mang Ian sok ngadongeng teh nya. Muhun Bade naon Mang? iya meser tisu aing teh jadi tuh jadi we godina teh meuli tisu bus ka warung sejen. Oh Mang Ian yo muhun bade meser naon Mang? Meser tisu dua bungkus 10 warung aing meuli tisu kuat ka sakeresek gede teu jadi we godin teh darapaleun ka urang. Tungtuna teh buka puasa bagi teh. Baring gemol tisu sakarung. Risiko terkenal teh tersiksa. Ngaji saya ingat. Aduh asal tukang urut atuh urang teh. Bebas diuk di Golodogo. Soak. Cag urang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.